Hadirin yang berbahagia, acara tasyakuran Ananda Hasbiawi ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran seorang penceramah agama yang akan memberikan tausiah dan nasihat kepada kami semua. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, kami persilakan kepada Bapak Ustadz Nana Gerhana untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ustadz Nana Gerhana, kami persilakan. Perhatian ke ibu-ibu jamaah di pinggir balong, di balimbak balong, bilih Cisoledat, bilih kumaha, ada hati-hati, murang kali terutama sekali deui. Ibu-ibu jamaah nu aya di pinggir balong, kade bilih murang kalina. Oke, insyaallah pamitos ieuh di Persian insyaallah. Ulah carentil teuing da simkuring yuswa 40 tahun jadi nolak diheureyan kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajab dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtui syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasa. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajenna. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalik mubaligo hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring. Ketua MUI Kecamatan, Ketua MUI Desa, Kepala KUA anu sami ku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan.
lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi hayang panggih jeung urang, cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Maka geratanya ka Pak Ustad anu caket, Pak Ustad kitu naon fungsina ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun bener eta hadis ilmu cahaya, berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran awak sorangan. Tapi kenyataan urang boga ilmu tapi nah hirup poek wae. Berarti di mana ilmu, di mana cahaya. Da kabeh oge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi nah unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung ajengan ge sok burger wae. Berarti pertanyaanana nu tadi ilmu teh can bisa ngoncoran awak sorangan, boro-boro mah ngoncoran batur, ngoncoran diri ge can tangtu bisa. Ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh karek samet mana eta teh? Can kabandungan gawena tina eta ilmu. Saha atuh jelema nu bakal menang ilmu? Babari jawabanana lain jelema nu sakola luhur eta meunang ijazah, can tangtu menang ilmu. Kolot baheula sakola teu pati luhur tapi punten nepi ka lentong, punten ka langkung rengkuh ieu teh ka kolot. Tah eta nu disebut ilmu mah ijazah naon kolot baheula SD tapi naha akhlakna luar biasa. Ayeuna sakola luhur punten wae hese jeung teu pati bisa egois ku kailmuanana. Mata hadirin kaum muslimin, saha nu bakal menang ilmu? Nabi Muhammad oge teu sakola tapi naha pepek jeung papak ilmuna. Urang sakola luhur, mana hasil ilmuna? Jigana ceramah kieu mah geunaheun pacamat. Naha kuat ungut-ungutan. Heumereun ngarti tuh. Nabi Muhammad teu sakola tapi ilmuna pepek jeung papak. Sakabeh dunia mengakui bahwa Nabi Muhammad orang paling cerdas. Padahal sakola henteu. Naon atuh Allah bakal nitipkeun ilmu ka saha? Iwal ti hiji, ka jelema nu geus siap wadahna. Naon wadah dina hirup sangkan ilmu nepi ka awak urang? Hate. Keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur, hirup bodoh gurah geureuh ka batur, komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Paingan Allah teu nitip ilmu ka jelema nu kotor hate, sabab Allah mau uninga si eta dibere ilmu bakal loba jelema nyeri hate ku ilmuna. Well tah karasa urang matak tong sirik ka jelema nu boga ilmu, Allah nu ngelmuan. Ayeuna tinggal pertanyakeun naha Allah teu nitipkeun ilmu ka awak urang, tinggal tanya we hate sorangan. Ari hate geuleuhan rujitan cuaan ngewaan mah dibere ilmu ge si eta moal teu mekprek batur. Sabenerna ilmu kudu bisa ngoncoran batur, tapi naha kanyataan geus boga ilmu ngadon ngahina batur, na eta fungsina ilmu keur ngarendahkeun batur. Well, aduh. Da ku ceramah kieu mah peureus ongko asa kejekok ongko. Sabodo tuh harta jeung bana paingan atuh Allah dek nitipkeun harta bana Pak kasaha ka jelema nu siap hatena keur mah hirup sangsara katamah sirik ka batur. Batur beunghar yeh moal teu nyegik, batur beunghar nyaho urang ge beunghar teh moal teu nuyul, batur beunghar moal teu dudukun. Keur mah hirup sangsara katamah hirup kitu komo beunghar moal teu adigung ku harta banana. Boga kongkorong edeng-edeng nepi ka ditemong-temong deuk pangajian teh asa hareudang ieu teh nirujit timpah pingol ti dieu nepi ka dieu gigi brig hayu pangaosan nu kieu teh jelema ngaralkeun. Padahal gedong sigrong mobil mewah sawalega sarua tungtung hirup mah sarua. Nu miskin dikubur di sawah batur, nu beunghar ge dikubur di sawah batur.
gedong sigrong anger balik nama kanu nyerang kedong, sawah lega anger dikubur mah di sawah batur, mobil mewah anger nu nganterkeun mah pasaran, matak nu ngaran jelema teh hampura ulah diragangan karena hartana tapi hormat mata karena eusi hatena. Well aduh keheul atuh da. Tiung ibu saragam, awak baju ibu saragam. Pertanyaan, apakah saragam jeung hatena? Paingan osok pasea atuh. Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, Islam sarua, kiblatna sarua, salat 17 rakaat sarua. Naon nu beda? Eusi hatena. Lamun Quran sarua, nabi sarua, Islam sarua, moal mungkin terjadi papaseaan lamun hatena saragam. Paingan poe ayeuna loba pisan papaseaan, lain Quran nu teu saragam, lain hadis nu teu saragam, eusi hate nu teu saragam tah. Aduh. Pabeli panas di dinya ka dieu. Lain hariwang isuk darma ka rumah sakit. Kapanasan. Jadi hakikatna nu kudu disaragamkeun adalah hate. Matak saragam ieu mah enteng teuing pangaosan ulah karena saragam. Lamun pengajian karena saragam hampura ta eta pengajian babari bangkrut. Naha sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun cek kiai wayahna Senin kudu warna bodas kabeh bari nganyuk. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana hulu. Sabab mikiran urusan saragam. Nu kudu ku urang disaragamkeun lain bajuna, lain tiungna, tah eusi hatena. Ngagelisan awak soal babari kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare 2,5 juta saminggu glowing sote cek Korea da cek bahasa urang dieu mah hinyai jeung da diglowing ge anger engke ge bakal kapanggih dibuka mah tiung anger punduk merenge jeung ai ku Allah dijodohkeun jeung Udin mah da moal matak meunangkeun anak Jokowi atuh matak jalma nu bakal jongjon hirup iwal teh jelema anu narimakeun kana takdir pangeran tong sok dirobah halis geus alus krok ganti ku patlot pan kita balik ti dieu teh can ngesang pasea jeung salaki naha leungit hiji bulu panon panjangan panganten aya meujeuh sate di panjangan bulu panon da keur diuk coba ibu mau motor bulu panon panjang da tabrakan atuh tong sok ngaririweuh diri ibu ngareneng naha ngareneng jeung hatena bapak di masjid ngareneng naha ngareneng jeung hatena maka Islam teh lain ditampak kudu ku awak Pak tapi Islam teh tah tarima ku hate sabab ngaran-ngaran jalma gumantung eusi hatena salat ditarima gumantung eusi hate maca Quran ditarima gumantung eusi hate pangaosan ditarima gumantung eusi hate tahajud ditarima gumantung eusi hate rujat eusi hatena deuk ibadah bebeakan Allah teu butuh jelema ibadah bari rungsing dina hatena well maca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka bakal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hatena kotor bubar maca Quran asa aing pangqur'ana berarti ria geus kasebutna bener pangaosan ieu alus hatena alus maka bubar ti dieu bakal robah sifat hirupna nu goreng kasalaki ngetek-ketek dina hate deuk minta ampura bubar ti dieu langsung kasalaki nangkep aya cek salaki teh kunaon ai maneh balik pengajian jadi kieu meninggal berubah jadi lamun ieu pangajian alus bareng jeung hate nu alus maka bakal katempo perubahan sifat anu alus pangaosan alus hatena kotor dua nu bakal jadi sasaran hiji pun lanceuk Kang Dani dua Nana Gerhana nah bener nya we eta mah pangaosan bari burang bari lapar kuat eueuh pincuk-pincuk acan hiji kadua ustad lagi jadi sasaran iya ustadna teh tadi kopiah-kopiah acan cua aing mah tah berarti hate pa anu kotor riungan ieu tempat alus bareng jeung hate nu alus moal nempo wujud jelema moal nempo jirim jelema tapi gerak toong mata hate jelema bener ibu awak
ibu mah didangdanan ge bisa kuruksak buk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini eueuh huntu seuri keong baheula bapak keur ngora nuang sukro drok mata kersu nu ngadenge keur ngora geus kolot nuang sukro hampura ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro keluar naon nu rek disombongkeun hirup ukur disebut batur tong kabita teuing ku panyebut disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat ya ku rakyat bener nah maka jeung kabita teuing pamere gelar ti jelema blah teu pangaruh saeutik kacan disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat ge ku rakyat sabenerna Allah keur nguji jelema pinter tugas ngoncoran jelema bodoh tapi nah kanyataan jelema pinter ngadon ngaledek nu bodoh dek ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa geus ungeuk deui ieu kalem lah well pokona mah disebut jelema beunghar kudu miskin maka tugas ti Allah sanggeus beunghar yatim bantuan miskin belaan toong imah rakyat miskin anu teu boga imah pangnyeunkeun toong kempleng rakyat miskin pangmerekeun tok budak sangsara anu hayang sakola teu kasakolakeun pangnyakolahkeun maka engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon cicing we bapak mah yatim bapak nago gusti abdi dipake melaan jisim abdi Gusti abdi saksina harta banana dipake nulungan abdi maka di mana harta dipake naon tuh jelema nu dibantuan ku urang nu bakal milu nyaksian jaga di yaumil akhir well aduh ieu mah beunghar sombong riweuh ieu disebut beunghar teh kuno miskin bari nu miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun di lingkungan ieu aya jelema beunghar sombong kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna harebosan mangga ngadamel kuburan sorangan manusia butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur heeh disebut pejabat ke ku rakyat mangga nyalon bupati mangga nyalon kades mangga nyalon presiden eureun rakyat tong nyoblos jadi moal iya matak sanggeus jadi teh entong jabatan milik sorangan turun atuh ka rakyat aduh ari heueuh ulah ukur alus dina ngolo bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah pret rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos inilah pamimpin nu keur diarep-arep ku rakyat bener matak tong legeg teuing ku jabatan aya tungtungna nu ngaran ustad ge sarua ha ulah kasarigeung cicing we heula nu ngaran ustad ge nana gerhana bisa ceramah di tempat hakikatna mah lain naon ibu ayana jamaah leungit jamaah na kuring deuk ngomong jeung temok maka hakikatna lain ibu kudu nuhun ka kuring tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak nuhun ibu bapak wayah kieu bari panas bari capek bari lungse ngadakop keneh we di ieu tempat nuhun ibu lain ibu nuhun ka kuring nama kejeng ulah teu kudu ibu nuhun ka kuring hiji kuring mah diulem dua diongkosan tapi hakikatna ibu jeung bapak datang ka dieu moal aya nu ngongkosan jadi nuhun teh lain ibu ka kuring kuring ka ibu jeung anehna kuring dihargaan ku batur sabenerna lainana gerhana anu berharga bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat ibu diragangan ku batur lain ibu anu terhormat lain sabenerna Allah nutupan aib bapak Allah nutupan aib ibu Allah nutupan aib kuring sehingga orang bisa silih hargaan lantaran teu apal kana aibna ya simpulkeun Allah anu nyieun ibu Allah nu nyiptakeun ibu nitipan aib munian aib urang Allah nutupan aib ibu Allah nutupan aib urang Allah anu bogana masih kene munian aib jelema nah ari jelema make jeung ngabongkar aib jelema aduh rada kajekoknya komo anu sok mukakeun aib batur masih eta tapang heulana juk aral atuh dah aya naon eusi hate sabenerna
matak jelema nu alus adalah jelema nu bersih hate, jelema nu bersih hate adalah jelema nu kosong hate. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, cadu kudu bisa dicician. Pak Camat bisa ilmu pemerintah, geuning datang ke pengawasan ngarasa kosong dina agama, butuh papatah ti MUI, butuh papatah ti ajengan, butuh papatah ti ulama, sehingga setiap aya pengajian Bapak Camat jeung Bapak Kuwu hadir lantaran butuh dieusian ilmu tina agama. Ustad ge sarua teu bisa ilmu pemerintah, datang ke desa, datang ke RW, datang ke RT, guru urang dina bidang pemerintahan, salabar karuat dicaci ku rakyat, enjoy we balen kudu saimbang hirup mah. Matak lalakon hirup mah enteng. Jelema anu geus ngarasa boga ku ilmu hampura ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan. Ceramah kitu jauh-jauh ngulem ti Bandung aing ge bisa atuh nama kejeung netah urang lain ku babatok sia teuing lantaran diri ngarasa boga. Nah Allah resepkeun kitu ka jelema nu boga diri ngarasa boga demi Allah henteu. Iblis lebih pintar ti urang, iblis lebih hebat batan urang, iblis ahli ibadah, iblis ahli Quran, iblis ahli masjid, tapi naha Allah rujitkeun ka iblis lantaran iblis anna khairum minhum, kami lebih alus batan manusia, kami lebih alus batan Adam, boga sifat sombong nepi ka terjadi kakasih Allah. Urang ilmu naon nu boga ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guguru ti urang, Mbak. Bener? Karek daek ka masjid saminggu ge dada jeung dikieukeun. Teh mana Mang? Masjid atuh. Asal lieur ngabandungan saya tak hirupna. Serak saeutik bebejak ka batur. Rada serak ya. Cinta kunaon? Tos ngaos shalawat sareng Quran sababengi aku masih ya we. Ieu nu ngaran ibadah mau nu boga nilai teh lain nu hayang dibeja-beja ka batur. Ibadah nu moga nilai mah ibadah nu teu katempo batur cukup dirina jeung Allahna beres Pak. Matak omat geura eureun nyaritakeun OTW tahajud geura eureun ieu teh 40 gram dari suami ladang ultah kumaha maneh we iroh ria Pak. Arya usirkul asgor aya ria teh sirik leutik ngan moal aya nu gede tanpa anu leutik. Urusanana adalah jeung hate. Jelema nu kosong hatena bakal bisa dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ulama, jelema nu kosong hate, anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup pikeun jelema nu kosong hatena. Mata kuring delemur aya nu merah anjing tara dibaledog bae we. Dak sarua boga nyawa karunya dibaledog sarua boga rasa nyeri. Malahan lentong ka anjing teh punten we cin teh pun guru eta teh ka anjing, Pak. Cek tatangga teh rada gelo cenah maneh cing teh nahan nyebut nu gelo maknya guguruna ka anjing kali-kali mah bapak jeung ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cari mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Nepi ka salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun aya dulur nyeri hate ku biwirna. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah haji ditolak. Lamun aya tatangga nyeri hate ku sikapna. Artina Allah ngagantungkeun akhirat ku macek dunya. Bener? Ari di akhirat hayang salamat, aya di dunya nonyok batur, insyaallah diketa ditewak polisi. Moal salamet, da akhirat mah Allah nu boga, dunya mah bapa nu keur ngalakonan. Kahartos ya akhirat Allah nu boga dunya mah bapa nu keur ngalakonan mun bapa di akhirat hayang salamet lakonan kasalamatan di alam dunya ayeuna panon tong popolotot bibir tong ngogoreng batur ceuli tong resep gosip hate bodaskeun lengkah sing bener demi Allah salamet. Ai di akhirat hayang salamet bibir ngomongkeun batur ceuli resep kana gosip panon popolotot wae ngalengkah kana salah wae lain salamet Pak nu kitu mah ditonyok batur jadi salamet na akhirat kumaha ceuk poe ayeuna adeuh ngahuleng sararea
Ari bener atau hirup mah di dinya tempatna bener matak eusining hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan taneuh nu ditincak ku bapak guru bapak panasna panon poe guru bapak angin guru bapak seuneu guru bapak cai guru bapak taneuh cai angin seuneu sok urang guguru kana opat rupa eta cekolot urang Sunda mah papat kalima pancer ta eta teh opatna pancerna hate sorangan taneuh diidek dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan nolol halodo genep bulan nolol hujan sapoe tempo tina taneuh jukut hirup deui lauk nyampak deui tutut aya deui belut siap deui taneuh teu boga panyakit dendam sanah caritana urang teh diciptakeun ku Allah tina saripati taneuh lamun aya di dieu jalma anu dendaman ka batur buah-buah taneuh sengketa komo nu haseum beungeut meureun taneuh kuburan tapi kalau ditanya teh di mana teu hayang ditanya taneuh kuburan gitu patut mentah taneuh ngajarkeun teu boga panyakit dendam cai penet ku ibu cai naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak we naon maksudna amal ibadah ulah karena manusia tapi amal ibadah kudu karena Allah Ta'ala ngaran-ngaran ibadah teh ulah dumeh batu resep ibadah ulah kahalangan kuno ngewa kadar eta aya nu resep aya nu ngewa boro-boro kanana gerhana Nabi Muhammad sakitu sampurna keur nu ngewa mah keukeuh hujiteun Pak komo kapangkat urang eueuh pikaresepeun Nabi wae kahirupanana sempurna akhlakna hebat jeung sahabat tara kumaha tapi keur hareupeun jelema nu ngewa mah tetep ruji teu laras ya teh komo pangkat urang-urang kadar eta atuh bapak dihina batur dilerek batur dipitnah batur sabodo nah apaan jelema nu bersih hate mah hirupna lain mikiran dunya mikiran geus ngajang ka alam akhirat bapak dihina diledek dicaci di dunya aya tungtungna si itu gering nyeri huntu eureun ngomongkeun teu eureun wae cager ngomongkeun keneh tenang gege eureun di mana geus paeh ngan Allah boga janji kami moal ngahampura dosa jelema lamun kagorengan jeung papada manusia nepi ka dibawa ka alam akhirat jaga aduh gerasa pikiran Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema sedengkeun jelema boga kagorengan ka jelema nepi ka dibawa ka alam akhirat deuk kumaha eta salatna deuk kumaha zakatna deuk kumaha sedekahna asa bener di dunya ibadah tapi di jero akhirat leungit ibadah lantaran loba jelema nyeri hate ku bibirna well jigana ngarti ya alhamdulillah sok Pak leuit Pak sok ya bapak ngaleut keuneh abdi mah ngocobrot ya kan ya cai kita ngajarkeun artina cai mah ibu bapak ibadah teh kudu karena Allah Ta'ala otak orang NU mah geuning orang NU sagala rupa teh kudu make niat kulisan mun usoli fardhu subhi usoli fardhu duhri lillahi ta'ala tungtungna heupe nah kudu karena Allah Ta'ala hareupeun manusia mah ieu 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan bapak teu percaya sok saha anu gampang ngaleungitkeun kahadean ieu ibu-ibu bapak ti hotat usaha nu jadi kades nu jadi camat nu jadi RT nu jadi polisi nu jadi TNI nu jadi ajengan pengabdi negara ASN ongkoh nu jadi tani tukang dagang melaan saha bapak melaan pamajikan bener 20 tahun rumah tangga imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh raos ibu kongkorong boga gelang aya raos ibu bersyukur boga carogi kitu oke 20 tahun bapak usaha imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh sapoe bapak beger ngabonceng awewe sejen mangga leungit nu 20 tahun teh nya cek urang oge aduh keprok bari manehna nu kitu teh matak bapak lamun ibadah karena manusia siap-siap kecewa tapi ibadah karena Allah Ta'ala 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan matak meningge hirup mah lillahi ta'ala maka jawaban anu hirup
saha urang di mana urang matak bener cek orang tasawuf. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Well, kunaon urang sok pasea da urang mah wawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh jeung kagorengan diri sorangan. Bener? Mata hayang burger jeung pasea teh wawuhna jeung kasalahan batur, coba korek kasalahan sorangan namru na awak urang oge. Dah, situ percaya mah sok urang silih bongkar. Pertemuan paling indah lain kabogoh jeung kabogoh malam minggu di apelan indah nepi ka jam 2 apelna indah ngan Senin geus wungleng mikiran duit beak peuting. Ibu salaki teu balik-balik 7 tahun panggih 2 poe indah lamun salaki 7 tahun cicing di imah kumaha cek ibu asa talung miara marmot artina teu indah Pak. Nu paling indah adalah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Cek bahasa ustad mah man aropa nafsahu pakod aropa robbahu, jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeran. Matak bapak dihina, diledek, dicaci, dimaki, entong lalajo cek dunya, lalajoan mah cek akhirat. Dihina bapak memang terhina, diledek bapak memang kaledek, difitnah bapak memang nyeri, tapi dunya aya tungtungna, akhirat moal pernah aya tungtungna. Sabalikna engke di akhirat bapak dihina, diledek, dicaci, dimaki, dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur, tapi sabalikna keur jelema nu ngahina dihinakeun ku Allah saumur-umur. Well, aduh mata keruk tong loba teuing mikiran di dieu atau mata kurang ya calana biasa, ngomong biasa, baju biasa, naha sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata sumping kuring biasa itu kudu riweuh yung Ustad Nana datang keprok kawas kajapati. Lamun kuring make udeng, make sorban, make gamis, make udeng, kuring yakin jamaah narangtung wilujeng sumping al mukarom berarti nempo bajuna Pak. Coba kuring datang Pak, no tulun tina mobil da eueuh jalma sugan wilujeng sumping eueuh demi Allah aya ge kieu we turun tina mobil juga well cing teh lain assalamualaikum kalah kawel-wela. Ternyata poe ayeuna jelema ngahargaan baju, ternyata poe ayeuna jelema ngahargaan waruga teu pernah bisa nempo kana eusining hate. Kenah ya ceramah asli Pak. Bisa teu percaya padahal awak ieu mah bakal ruksak. Bapak ge ngalaman awak mah bisa ruksak. Naon nu disombongkeun tina hirup? Eueuh. Jabatan pamere rakyat matak geus jadi teh kudu areling ka rakyat ulah dahar dina restoran anu marahal aya rakyat mikiran beas ge ngebul huluna wae mumpung aya camat nya Pak. Matak lain rakyat nu kudu hormat ke pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Naha apan jabatan teh pamere rakyat lur aduh matak nu hade mah Pak Kuwu Pak Camat hade gaul jeung rakyat, wawuh jeung rakyat. Di mana pensiun anger bakal balik deui ka rakyat, anger dipikanya ku rakyat. Ngan hampuranya lamun pejabat nu mung akur jeung rakyat engke minta udur ge moal teh di pos prit mah ku rakyat. Matak hampura hirup mah aya tungtungna. Matak entong jumawa teuy. Na nagarahana disebut ustad kiai ajengan teu hararayang teu. Al mukarom nana gerhana pret al mukarom teh yang mulia pelebah mana kuring, mulia pelebah mana bapak dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aib bapak, kuring dihargaan ku batur lantaran Allah munian aib kuring. Dek pelebah mana mulyana lamun bapak wawuh kana diri bapak, kuring wawuh kana diri kuring, apakah pantas diberi gelar al mukarom? Mangga bari ngemut, bari ungeuk, bari jideg ongkos. Nasaha bapak teh atuh, nasaha ibu teh ayeuna ibu ku batur disebut ahli ngaos. Lah saha ibu baheula keur parawan nu pasarung-sarung keur lalajo wayang teh tah. Bapak yeuh baheula keur bujangan anu keur mojona beger teh geuning Pak. Saha nu ngalawan ka kolot, teu kolot teh ai bobogohan teh gumu ka imah. Wah teu gaweul teuing.
saha baheula anu pakaleng-kaleng jeung awewe bari tanpa dikawin bari keluar wayang teh tah saha baheula nu nolol tina imah janela rana rek dipeletok ku hancib teh tah ayeuna urang Pak di kopeah di udeng ka masjid salat apakah geus yakin dosa bareto geus kapupus mata ulah coba-coba nyalahkeun batur ge apaleun salahna urang lamun wani bapak nyokelan kesalahan batur ge wanieun nyokelan kesalahan bapak poe ayeuna terjadi we Islam jeung Islam silih cokelan kana kagorengan mun itu gelut mun ieu gelut mun itu boga umat mun ieu boga umat perang saudara hampura nu ancur Islam eta sorangan well madak naon lamun hirup silih hargaan 11 jeung 2 tilu heukeun we atuh batur 11 urang 2 tilu heuh bae sok we lakukeun kunun 2 tilu itu batur 11 tong ngaganggu da umat Islam boro-boro maka umat Islam ka agama sejen ge mu ngaganggu de Kristen de Hindu de Buddha heukeun we geus boga pamadegan masing-masing salametkeun mah agama urang nu aya na awak urang kahartos ya aya NU aya Persis aya Muhammadiyah heupe nu NU tuluykeun ku cara NU nu Persis tuluykeun ku cara Persis Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyah tuh nyata beda sarua NU Nahdlatul Ulama pan kuring ge NU nutur-nutur para ulama bapak ge NU nutur-nutur para ulama orang Persis ge NU nutur-nutur para ulama nuduhkeun urang nuturkeun bener tuh Pak Pak Camat NU Pak TNI NU Pak Polisi NU ngan teu boga kartu anggota NU Nahdlatul Ulama orang-orang anu pengikut para ulama depan urang ge pengikut para ulama meureun NU ngan teu boga kartu Persis teh persatuan Islam manusia nu mana nu mung bersatu berarti urang ge sanajan teu boga kartu anggota secara sesebutan mah urang ge geus jadi Persis Muhammadiyah Muhammad adalah nabi dia adalah pengikut urang teh pengikut Nabi Muhammad sarua Pak matak di bapak di ibu di kuring teh aya NU na aya Persis na aya Muhammadiyah na lamun ditempo tina ngaran nah mage jeung kudu papaseaan aduh ngahiji sok ngahiji sabab tugas orang masih miskin kudu dibelaan si yatim kudu dibelaan rakyat leutik kudu dibelaan eta we gawe nama lain haben wae papaseaan rariweuh lara sepuh keun ku carana masing-masing ngana gerhana heuh kieu gaya teh tiba heula nepi ka teh can tobat-tobat ya pandai bagaimana nonton TikTok jeung YouTube kieu hargaan cara kuring sabab kuring ceramah lain ukur jeung ibu lain jeung bapak korban narkoba tukang judi WTS bagian kuring mata kuring wayahna supaya batur teu segan ka kuring kudu kieu bajuna metode aagim diudeng make sarung jas manajemen kolbu matak aagi mah tugasna ngomean hate matak ceramahna teh lentong ulah aya nu ngawangkong ulah aya nu nunutan kudu kieu naha da bahasa aagi mah bahasa filsafat saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala karena dengan berzikir hati ini akan tenang hati ini akan senang orang banyak berzikir hatinya tenang orang tidak berzikir tidak akan tenang dan orang tidak pernah berzikir maka dia tidak akan pernah hidup tenang. Menghimbau ke bapak-bapak ya, jagalah hati karena kalau hati ini kotor hidup orang lain sebaik-baik orang lain tetap di mata kita akan buruk. Murid nanya tong dibejakeun agim bagian anak anu ngupas tuntas sejarah karuhun orang Sumedang Abuya Muhyiddin bagian anjeuna anu ceramah lewat nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Afif anu ceramah gayana preman gaya preman gitu di taruh di kopiah dilaken Ustadz Epi Effendi matak naon lamun jalma silih harga lamun hayang anu rada jero Pak
ti Cilongok Abuya Uci leres ti Tasikmalaya seueur para ulama para ajengan ku beda gaya ku beda cara nu penting sama. Aduh, Indonesia bisa merdeka lain ku Islam, lain ku Kristen, lain ku Hindu, lain ku Buddha, tapi Indonesia merdeka bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Aya TNI na, aya polisi na, aya tokoh agama na, aya pemerintahanana. Sehingga Tasikmalaya dikenal pahlawana saha? Kiai Haji Zainal Mustafa. Rakyat santri didorodon ku Belanda getih ngocor nepi ka sungai Ciamis, maka diberi ngaran asalna Panjalu jadi Ciamis. Nah Ciamis ci teh cai, amis teh hanyir. Kunaon eta walungan jadi hanyir? Lantaran darahna santri waktu harita ku Belanda dipaehan. Nya Kiai Haji Zainal Mustafa lo Sumedang bupatina ku anjeun anu maotna di mana tah? Anu basa siana rungkad di Cadas Pangeran. Saha bupatina? Pangeran Kolonel. Merjuang ke naon eta? Merjuang ke negara ulah dijajah ku bangsa Batur. Leungit sejarah eta muncul siana leungit di dinya. Nepi ka urang dege mending apal. Aya dukun sisi jalan. Ieu kuring siana, aduh. Cing teh di mana manehna digusur ku orai koneng. Sajam sanggeus ngomong kitu, pelentung siana ti Cirebon kapanggih ku bapak polisi. Si horeng lain dibawa ku orai koneng, nu puguma dibawa ku tiung koneng. Kunaon Indonesia bisa merdeka? Ladang tina persatuan dan kesatuan. Hayang anu keras bisi hayang ceramah anu keras Habib Rizik jeung Habib Bahar. Bisi hayang make nada-nada Roma Irama. Ibu-ibu gecing debu eta mah khusus keur jelema kedua. Kedul ke masjid, kedul pengajian, cinta ibu mah kedul ke masjid tapi naha soleh, palebah mana solehna, salaki datang geratuang dak mage teh acan dak, heuh eta we soleh teh, cinta ibu ti mana pangaosanana? Si oma. Cinta maksudna oma RT, sanes cenah penyanyi dangdut, cinta naha mah jeung soleh, inget cenah laguna ketika lagu Istri Solihah. Cinta ibu osok ngupingkeun anak gerhana teu sudi. Cinta osok ngupingkeun agim mung. Jadi ibu mah geus resep ka Roma Irama nyesep cenah kana hate. Hidayah teh tergantung jeleumana Pak. Aya kadang-kadang anu labuh menang hidayah, aya kadang-kadang ku kolotna maot anakna menang hidayah, aya kadang-kadang jelema beak harta menang hidayah, aya kadang-kadang hidayah teh ku ceramah kieu menang hidayah, aya kadang-kadang ku agim menang hidayah. Moal aya jelema anu hiji sampurna bisa mengaruhan batur, sok urang silih hargaan. Cing teh kumaha teh ibu laguna eta cenah Istri Solihah. Cing teh kumaha juk derek deuk nyanyi. Setiap keindahan pan ari kiai nyanyi mah tuntun aya guna yang tampak oleh mata. Nya jigana urang deger resep kana nyanyi mah. Itulah perhiasan pan Roma Irama mah kiai jadi nyanyi teh tungtung teh kudu aya gunah we mun enun teh kudu kalah tong ngajak seuri hese perhiasan terindah komo palebah rep. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Keun eta mah dakwah anu tara pangajian mah eta we setel. Jadi masing-masing orang boga kapasitas masing. Bapak polisi tugasna ngaman ke negara bisa aya musuh ti jero. Bapak TNI tugasna ngaman ke negara bisa aya musuh ti luar. Matak teu boleh ngareneng ti baheula teh. Ta ustad bagian anak ngadoa. Bapak camat tugasna jeung bapak kuwu nyieun perdes ajukeun ka negara bijil rutilahu, bijil usaha rakyat
bijil sagala-gala tah jasa kuwu jeung jasa camat cobaan ustad sabeak dengkak jug ngasongkeun naon ka bupati moal diijabah moal naha da lain kuwu lain camat kahartos toong dina upacara bapak TNI tugasna maca undang-undang bapak polisi tugasna nyiapkeun bendera matak soran lagi kudu tarik kopada sang saka merah putih orwot brak bapak polisi cobaan ku lebe gerasok wah teu hese ai polisi mah pan menang latihan hohoak kitu teh bapak TNI sarua pan aya nu disebut Sabta Marga bapak polisi aya Catur Prasetya leresnya untung bener anjir lamun salah bahaya tak tuh iwati ustad itu boga perjanjian mah janji naon dari ustad ayo lain ngagugulung 2 kalimat syahadat matak bapak polisi bapak TNI penanggung jawab ieu negara pak aya mau ngamuk gajah meta hampura aranjeunana anu kudu bebela urang mah rakyat balik we ibu keun we antep aya mau ngamuk gajah meta urang lalajoanang urang mah maruk teh capek jadi polisi jeung TNI matak bisi di dia aya abagian wacan nikah pikir-pikir deui lamun deuk ka polisi deuk ka TNI emut-emut deui mending ka ustad naha apaan ka ustad mah tugas nage lentong ustad umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we apa nabi kitu ngajarkeun anak kaajengan teh aya tuangeun ya Khadijah teu aya ya Rasul keun bae puasa we ta ustad mah eta umi tos nyangu teu acan abi wios puasa we matak begung ustad mah pak cobian TNI jeung polisi sterak atuh naha da mun titah nyangu ge kitu geura nyangu kumaha ceuk istrina siap 86 mun paling power polisi palebacan dipangnyangukeun geus nyangu acan prit ditilang suku aing da memang TNI jeung polisi mah berdisiplin tinggi ustad mah kudu lentong lamun lempang kudu kumaha we ajengan mata TNI polisi bagian nyiapkeun bendera maka TNI bagian maca undang-undang supaya kakuping ku rakyatna makna dari kemerdekaan mapah lagi polisi mah TNI kok bledag ningang ka urang mah moal teu potong nu kitu teh kasim guring ningal gitu rekan seperjuangan jadi TNI cing teh nah leumpang di kitu-kitu wibawa nah gambar lagi polisi jeung TNI mah maung atuh coba ustad tasbih maung pak polisi jeung TNI mah Gatot Gaca atuh banyak sorak nge Gatot Gaca ngagerem coba lamun aya TNI eureun simbol kehidupan teh Gatot Gaca bapak TNI jeung polisi mata ngagerem sorana ge mun ustad teu kengeng guram gerem kedah lentong pak ustad loba ngelehan batur baeud wios batur ngahina wios batur mitnah wios kitu pak bangsa ustad dalamun saruana mah jadi perang atuh lamun TNI negara kedaulatan NRI diganggu kami siap senjata diangkat perang waniun mangga bapak jug init ke Palestina jug wah cenah urang mah deuk ka Palestina deuk naon pak deuk perang ngalawan Israel geuleuh aing ka Israel cing teh deuk kawan naon ka ditu deuk leumpang nepi ka dayeuh kolot paeh pak moga jeung deuk leumpang cing teh bisa bapak nyeklan bedil henteu narek ngalawan Israel kunaon bapak ku doa gitu urang cicing dina tugas masing otak TNI dina upacara geuning Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI cobian ku ajengan mangga karakter beda
kanggo pembacaan undang-undang disangakeun ka Bapak Ustad Kemen. Moal teh juga langsung kikian. Bray dibuka, jigan mereka doa teh gitu. Culang cileung. Unang. Kurumu we unang RT bari mau proposal. Jadi jalma kudu bisa silih hargaan karena potensina masih sacarana sacirina saci. Tasikmalaya Singaparna lahirlah pesantren anu baheula mah ku Abah Anom, ayeuna terjadi ku Abah Ao gaos nya Bu. Tuluy geuning Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Kira-kira ibu lain muridna tong loba komentar sabab orang jalma teh aya anu ngarti hanya sebatas muridna, aya anu moal bisa kapaham ku batur Pak. Jadi urang tong loba ngomentar karena bahasa batur nu ngarti lagi iwal ti muridna. Urang mah lain muridna moal ngarti nepi ka jero-jeroan lagi. Well. Mata geus tong loba ngomentar urusan batur ngan teuing lamun jeung jelema nu ngawangkong jeung semut mah abdi teu apal eta. Komo nu nelpon Allah mah abdi teu apal eta. Ya Allah, iraha Idul Fitri Jumaah. Tateuing eta mah lain kapasitas abdi eta. Ngan urang, mun urang lain muridna moal ngarti, hanya sebatas muridna anu bakal ngarti. Jadi urang teu perlu loba komentar dan nu ngarti lagi muridna. Urang mah rumasa lain muridna tidak perlu banyak komentar. Keureueuh we nu urang bae. Silih ajenan dina kailmuan. Bener Pak? Namarukna nagerhana kikian teu boga visi misi gitu. Boga. Visi misi kikian teh. Asli ari ibu. Baju kieu, calana kieu boga itu visi misi. Pan Ustad kieu mah di mana merekna tuh? Da eueuh Pak. Pertanyaanna kieu. Lamun urang RT nah bisa make baju camat? Mangga sok di dia bahaya Bapak RT. Jug ini ke kantor camat, rebut baju camat pakai ku Bapak. Polisi datang ditewak, nah camat kajajaden Pak. Kuring mah rumah sajalma biasa, maka baju nage baju biasa-biasa. Ngan ayeuna pertanyaan anak, nah bet urang nolak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Sabab kuring teu hayang gelar, tapi kuring mah hayang gawe sanggeus boga gelar. Jijing rada hese ya. Ustad, kiai, ajengan eta mah gelar. Mana gawena? Sedangkan ustad, kiai, ajengan teh disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean bati tahajud, itulah nabi. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun di dieu aya ustad nu baru sampean ladang tahajud, hampura kuring teu percaya eta ladang tahajud, nu jelasna asam urat jeung kalingsir. Nabi Muhammad mere warisan ka ulama, ka kiai, ka ajengan. Naon Pak? Bager. Islam teh bager, bukti nabina. Islam teh bager, nabi buktina. Ya Rasul aya korma, korma teh dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Itulah nu diwariskeun ku nabi ka urang. Ustad nu mana anu satiap nu dipenta geus dibikeun? Yeuh nana gerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. Ah, suudon ibu teh. Banyak orang bareres hatena teh gitu. Talamun bapak hajat mah Kang Dani pun lancuk. Insya Allah sagala nu diomongkeun ku kuring tingali sagedeung deui di kana mobil ke. Cing teh Pak Hajat gaduh cau langsung Pak lelepkeun kana dus teh. Cing teh aya panabdi bari noong eta dah. Cing teh aya peuyeum Pak Hajat aya dadetkeun kana dus teh. Cing teh aya bugis aya dadetkeun kana dus. Tah berarti padane teh bener dek nyunah ka Rasul. Kumaha cenah lamun nu diomongkeun teh dibikeun, tah eta mah lain nyunah Rasul, kumaha we. Jadi berat disebut ustad, kiai, ajengan teh berat. Umar bin Khattab diparentah ku Abu Bakar, Umar wayahna anjeun jadi khalifah. Ceurik lagi 7 poe 7 peuting. Baruh socana ceurik mung kaluar-luar acan seolah-olah jabatan teh aib. Ditanya ku Abu Bakar, kunaon anjeun Umar beceurik wae? Kami mung bikeun ka batur kanu hayangeun. Naha kuring teu butuh gelar khalifah, tapi kuring apal kumaha fungsina khalifah.
keeng lamun rakyat miskin kuring nu ditanya, fakir miskin teu katulungan kuring nu ditakon, mung nanggung dosa rakyat kuring mung. Lamun aya pejabat anu seperti kitu moal pernah geus jadi make jeung nabeeh dangdut. Jebleh 7 poe 7 peuting kudu nama. Tapi jarangnya kuring ga diulem dina pangajian cinta dina raraga naon abdi cenah dilantik janten pejabat di tempat teh beungeut teu kajigan nu atoh atuh cing teh nah teh jiga Umar akang nah kumaha kitu cenah Umar mah ceurik 7 poe 7 peuting Umar aing mah Udin cenah kitu. Sabab urang mah karek apal gelar teu apal gawe. Ustadna nage disebut ustad teu bangga-bangga acan, disebut kiai emung, nah da kuring nyaho gawe lain nyaho gelar. Lamun arek nurutan jika Umar bin Khattab gawe lain butuh gelar. Unggal peuting anya selang ka tiap lawang init-init ka tepi piring mawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo mun teu dia 6 kilo ka manaeun bae dipanggul ku sorangan ceuk sekdesna ceuk sekretarisna Umar ku kaula kumaha ceuk Umar kepret ceuk aing nah mah jeung dikepret doraka kuring tong ditanggung ku maneh ieu mah urusan kuring aya pejabat anu kitu Pak sugan gitu lamun ceuk pasekcam teh Pak Camat ku abdi we dianterkeun eta beas teh tah kudu kitu hidang lain eta ka aing wae moal teh kitu camat ieu mah jigana. Tapi Umar mah lain gitu Pak ku kuring dianterkeun tong urusan jeung maneh doraka kuring lain doraka maneh. Tah bilih di dia Bapak Kuwu bade nyobian jika Umar sok mana Pak Kuwu Pak Kuwu bilih bade nyobian jika Umar bin Khattab sok unggal peuting init-initan ka tepi piring anya selang ka tiap lawang ngakemol beas 60 kilo lempang 6 kilo kuring yakin saminggu moal kuateun yakin 2 poe jug diriungkeun wayana cenah isuk rakyat ngareung di lapang aya naon kumaha kuring derek-derek teh pidato bapak-bapak ibu-ibu rakyat kuring disamet ayeuna ka hareup abdi eureun jadi kades teu sanggup naha sabab apal gawena lain apal gelarna ka hartos rupieuna nah anu keprokan saurang teh matak Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan hampura level urang teh lain di luhur makom urang lain di luhur makom urang mah dihandap keneh jelema biasa bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok sok ngararaku ai bapak osok daek osok kedul matak geura eureun nyaritekeun kedul batur sapanjang bapak ge osok kedul jiga batur ibu osok bener osok salah geura eureun nyaritakeun salah batur da ibu ge osok salah jiga tu geuning kapanggih eta matak wawuhan teh jeung awak sorangan tong hayang wawuh jeung kagoreng patutan batu pun lanceuk Kang Dani nyepitan murang kali jawab pertanyaanana ari ibu hayang salamet naon gaweana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar eta cek ibu Pak ya Allah salametkeun abdi di dunia salametkeun abdi di akhirat mana gaweana cek ibu keneh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah hampura Pak beo ge bisaeun ngucapkeun nu bieu nu ngabedakeun urang jeung beo adalah gawena subhanallah dicaritakeun maha suci Gusti Allah naon pagaweanana siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah teu kaupan cegukan punungan panas baranan kudu eueuh bibir geus ngomong subhanallah maka hate bersih kudu ditemongkeun ulah nepi ka bibir subhanallah ai hate rumet naon bedana jeung kadongdong alus luar rumet eusi keprok deui eta kade budak teu kunclung ulah ngeunah seuri bari ngajongklokeun budak atuh habis itu sadareun tuh rakyat gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sarakola harta boga meujeuh lamun ibu nyebutkeun alhamdulillah meujeuh cek ibu teh alhamdulillah ya Allah lain eta alhamdulillah mah lain di saat gedong sigrong mobil mewah sawah lega tapi alhamdulillah mah kudu dituluykeun rakyat leutik katulungan yatim kabelaan nu hayang sakola kabantuan kakara alhamdulillah katempo gawena lain sakadar dina omonganana rakyat gedong sigrong mobil mewah sabalega alhamdulillah ya Allah salaki gede milik gedong boga mobil aya tah eta mah lain alhamdulillah komo kadituna teh ongkoh alhamdulillah kana BLT hayang
gedong si gerong mobil mewah sawalega RW dicarekan RW gelo RT edan cinta kunaon ibu batur menang BLT aing henteu yai pan ibu mah cinta gedong si gerong mobil mewah sawalega piraku hayang BLT hayang we ngasaan atuh meuni RT kadeseh Pak akhirna dibere ku kapaksa nuhun RT nyairkeun duit 600.000 ka bank reuncem kongkorong gelang boga make mobil ku teu gablek kakenyos eta leungit alhamdulillah tanya. Jadi alhamdulillah teh lain sebatas dina ucapan tapi butuh dina pagawean. Kumaha tuh dek alhamdulillah kieu mun ibu dibere BLT hampura RT mama dek nolak naha gedong sigrong mobil mewah sawalega budak ge sakola moal dek narima pangmikeunkeun kanu hakna tuh si yatim tuh si miskin tah kakara eta alhamdulillah nagawe teh tinggal pakuwu kuat ungeuk atoh tadi digitukeun dah hatena mah kieu lebok segitu tuh nya cek kuring ge alhamdulillah teh sabatas dicaritakeun hese migawen la ilaha illallah babari dipake wiridan ge ku sararea la ilaha illallah la ilaha illallah babari mana gawe tina la ilaha illallah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah jadi bapa daek didaekeun ibu pinter dipinterkeun kuring bisa dibisakeun ternyata sagala rupana ge Allah nu ngajadikeun ari urangna saha kakara Pak bakal katoong la ilaha illallah leungit pengakuan diri nu aya adalah Allahna kahartos ya blus karena babudak jadi sunatan hayang naon ari ibu boga budak ibu geuning ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan bener eta teh ning bapak ge kitu ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan bener teh lamun bener ibu ya Allah paparin abdi kasayan mukena dipake keneh trok pantau disada assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ece budak dek samen teu boga duit sapatu eueuh saragam beak bekal ge teu boga susuganan di maneh keur nyampak duit luhurna 500 handapna 200 ibu kudu inget kana doa tadi ya Allah paparin abdi kasayan ieu pangijabah Allah anu kudu harita dipigawe ku awak ibu cek urang ge ngadoa urang mah jiga ngebalodor ya Allah paparin abdi kasayan cek ibu Gusti ieu pangijabah salira entos emak tong nangis saberiji budak dua peryogi sabaraha 400 we keduaan tenang mak aya penta izin ti salaki yeuh canak tong jadi hutang tak eta hayang kahadean mah da ieu mah matak cek urang ge tadi geuning ya Allah paparin abdi kasayan matak cek uring nya eta teh heuh teu percaya ya Allah paparin abdi kasayan kurum we aya naon ece budak sakola butuh biaya tuluy kumaha dek ngeclok sarua keur teu boga geus poho kana menta ka Allah hayang kahadean eta ku Allah diijabah tatangga dek ngeclok bukti tina kahadean bukti ijabah Allah nah beuti tarola ngadon dibere saran geura heueuh da ayeuna mah jelema teh nya ari pelebah ngeclok babari ai pelebah mayar hararese daripada siksik melik sulit ati goreng pujus mah diri urang ka maneh mending kabang emok ayeuna mah kalah dibere saran teu baleg ari caritana ngadoa ya Allah abdi hayang kahadean tapi Allah ngaijabah kahadean naha urang bet nolak kahadean matak urang mah teuing ngadoa teh da wallahu alam bapak ge sarua ya Allah paparin abdi kasayan bukti bapak teh keluar ti masjid meuli rokok jeung kopi eta gigireun aya budak tatangga teu jajan lengo tawisan ku bapak jang ka mana mamah teu aya bapak teu aya cicing di saha jeung nini ti mana usahana henteu kasep hoyong jajan hoyong sok nyanak sakaresep ujang bayar ku bapak doa tadi di masjid ya Allah paparin abdi kasayan bukti nama di warung ta bapak aya bukti jelema nu hayang kahadean bapak well tapi da keprok dek surak ge asa eueuh nu kitu anger we mikiran diri sorangan tah ayeuna jawaban hayang budak soleh kitu lain
ngadoa ka Allah, Robi habli minas solihin, ya Allah paparin abdi barudak budak para putra anu soleh. Jawabanana mah hese Pak, hayang boga budak soleh teh hese. Sakola kudu make biaya, masantren kudu make biaya, ngadidik urang eueuh kabisa. Da urang mapan mikiranna dunia, budak teh bikeun ka agim, bikeun ka Tasik Singaparna, bikeun ka ditu, bikeun ka dieu, biaya kolot gede. Eta teh keur neangan rumus soleh teh di dinya. Bari ngaran-ngaran budak teh bandungan ku ibu, dikandung ku ibu 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang budubrag, ripuh ngandung teh Pak. Nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Bener Bu? Bapak mah moal ngarasakeun mata lempeng we. Bawa ke dokter, ibu pingsan wae, darah tinggi daek, dokter nyopot gunting, dek naon, dek nektek, nepi ka ibu hese-hese teuing dibius ukur sapotong tina patuangan ka handap, kitu talalakon ngalahirkeun teh digunting, krek. Tinggal ibu-ibu palebah nyebutkeun krek, ngaberi gidi kabeh, coba bapak. Nepi ka teu euy eta bapak, palebah ngomongkeun krek teh ibu majuk, hi. Nah sabab ibu ngarasakeun, nah bapak teu teu ngarasakeun. Ngeus digunting kodok budak cenah keluar, ditanya pan ku dokter bade dikaput, aduh geus digunting nyeri na bebeakan, dikaput ge nyeri, double ka nyeri. Cobaan bapak indit ka dokter, labuh digunting ejeng dikaput, ditonyok dokterna kita. Tapi ibu pasrah dokter, mangga nu penting anak salamet. Bener Bu? Aduh, hebat ya ibu-ibu beri ngarelet ke bapak-bapak kadarenge teu. Aya 2 makhluk Pak nu dibelaan. Kunaon ibu digunting? Melaan anak supaya gampang keluar. Kunaon ibu dikaput? Heungeus. Tong jero teuing teu apal abdi. Padahal kade mah antep lah tong dikaput, antep we. Aya 2 makhluk nu dibelaan, hiji anak, 2 bapakna. Perjuangan ibu melaan ngalahirkeun nepi ka kitu, bener? Ibu teh ieu patuangan sakieu hadena, baheula mah keur parawan matak ti gulusur kutu, ti jali ke simet, ti soledat cak-cak, cobian ayeuna geus ngalahirkeun cak-cak tapelkeun, da cicing. Nah, da geus beberhilan di dieu geus. Diruksak ibu, tapi ridho we melaan anak, bener? Mataku Allah dihargaan, umaha indung kakara bapak, indung kakara bapak, indung gede jasana bapak ge boga jasa ngankeun bae urang mah bagian terakhir, umaha kakara abuka. Simpulkeun atuh, budak nu soleh teh adalah budak nu surti ngarti kana jasa indung bapana. Bapak boga hutang kabang, tenang. Ibu boga hutang kabang, tenang, bisa kabayar. Tapi ibu jeung bapak boga hutang jasa ka indung bapak, demi Allah moal aya jelema nu sanggup mayar. Nyaan. Asli. Ibu baheula pernah ngalaman udur indung cicing gigireun. Bari urang teh hakikatna mah berdegong ka kolot teh. Sok bisi teu percaya urang bongkar. Kumaha bapak TNI sarua, polisi sarua, camat sarua, nanagerhana sarua. Pernah urang ngalaman 6 tahun 7 tahun, saha urang keur umur sakitu. Nyai pangmencetankeun sirah majalangar kumajek ibu baheula ka kolot hoream. Nyai pangmencetankeun suku macarangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot hoream. Ayeuna ibu geus kolot urang geus eueuh, ibu boga budak ibu titah nyai ka dieu pangmencetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebo. Maruk lain bahasa Allah eta, bahasa Allah kumaha bahasana, doraka ka indung bapak boro-boro akhirat, di dunya ku kami di kontana teh well. Bapak ibu baheula pernah minta duit ka kolot teh mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit, hayang nganterkeun duit ka kolot, ibu curik
nah becerik inung bapa nages ruku padung rap kulemah katuruban tanah berem kajeng sehat maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngecentul di luhur kubur duit gepokan harta loba sawah lega teu berarti lamun inung bapa teu milu nyaksi mangga raraoskeun matak paingan aturidallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa buah-buah pak urang hirup teh kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun buah teh jadi pentil-pentil acan ngadon keuna ku burung dosa nu pangbadagna nu bisa ngagagalkeun kana kasuksesan anak nyurucudkeun cai panon tengah peuting nyeri hate ku kalakuan nu ngaran anak mangga gerak balik kana diri masing-masing si teu percaya otak kuring mah asli ti mana-mana indit ka ditu indit ka dieu alhamdulillah minta doa teh ka sepuh cek daya keneh pun biang 77 pun bapa 82 yuswana teh ka kebon nih pagaweanna teh dicarek teh ngadon nyarekan Pak mane mah cenah nyarek ka kolot ka sawah nah hajing teh Pak sidik senang senang naon cangkeul di imah mah kitu cinta kumaha bapa we juga itu ka sawah taroskeun ka adani da kantos pan adani maka ditu kitu pun bapa nanggung nate 50 kilo jukut urang mah usia kieu bororaah ternyata senangna anak teh aya korban kolot ternyata oncor hurung teh aya nu beak minyak tanah laras teh Pak ternyata di balik kesuksesan bapak kesuksesan ibu beungharna bapak beungharna ibu teh aya anu murag darajat dunyana inung bapak urang ya otak abdi mah cinta ma doakeun abdi rekamana cenah maneh ka Tasik sabaraha panggung 2 di mana di Cisayong hiji tuluy cinta ka Adani pan anu basa ayeuna ka dieu di Cipatujah jauh eta teh cing teh jauh-jauh henteu mah alhamdulillah we langsung digabrug tadi teh cenah ku emak didoakeun sing hasil doa inung Bandungan ke beres ceramah itu dus karek hiji hasil alhamdulillah berarti 2 ti dia jadi lamun eueuh ti dia pun biang nanyakeun ari maneh cenah 2 panggung hiji panggung 2 nah cenah dus ngan hiji aya abdi jelema jujur hampura mak ti adani mah beak dengkak diolo ai teu mere deuk kumaha deuk kitu we sagala-galana dina hate abdi iwal ti 2 Pak demi Allah Pak dina hate abdi walti 2 orang hiji inung bapak 2 guru selesai hiji inung bapak kadua guru abdi selesai kabogo boga gablek jasa naon kabogo ngarepotkeun acan dahar kabogo ukurannya kamu udah makan belum moal kagodaku ditanya kirim beasna atuh matak cinta paling sejati lain cinta salaki ka pamajikan cinta sejati lain kabogo jeung kabogo cinta sejati mah inung bapa kanu jadi anak sabejad-bejadna anak ditutupan keneh sagoreng-gorengna anak tetap disebut kasep bener Pak matak deuk ka saha deui bapa muntang saraya lamun lain ka inung bapa keur naon bapa pejabat datang kudu suntangan ke pejabat deuk suntangan mata ka inung bapa ulah kana poek pupuntenan punten pun anak nyeri ngalangkung naon si eta riweuh teh nah rika kolot teh bisa punten nyaklak cai panon kolot murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak cai panona dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang siksaan salatna zakatna saumna umrohna ibadah hajina Allah pahalaan lantaran inung bapa nyeri hate ku bebengok nu ngaran anakna ibadah leutik tapi kolot ridho ibadah semet tapi kolot ridho nyurucud cai panona adani bisa kieu kuring bisa kieu bapak TNI bisa kitu bapak polisi bisa jadi bapak camat bisa jadi demi Allah lain ladang kahebatan urang tapi tengah peuting aya jalma nyatana inung bapak curik lantaran urang ngahalaman dihina batur dipitnah batur dicaci batur maka kolot ngalawana ya Allah pun anak agengkeun milikna ya Allah angkat darajatna bisa jadi ayeuna nu jadi polisi nu jadi TNI nu jadi camat nu jadi kiai lain karena hebatna urang tapi aya doa kolot tengah peuting nu bebeja ka pangeran langsung bener Pak kaduhung ngapoe ayeuna inung geus eueuh ruku padung rap kulemah katuruban tanah beureum hayang nangkep ka kolot
hayang nyuuh ka kolot, hayang bebeja ka susah ka kolot, hayang mencetan masta ka kolot, hayang monok ejeng kolot, hayang barang tuang ejeng kolot. Demi Allah itu geus moal terjadi lamun kolotna geus rup ka padung rap ku lemah katuruban tana beureum. Paingan ancaman Allah, ridho kami teh aya dina ridona inung bapa. Al jannatu tahta alal aqdam, surga teh ternyata aya di bawah telapak kaki ibu. Artina urang kade ulah pernah nganyeri hate ke nu ngaran kolot. Hiji ta budak soleh teh nu surti nu ngarti kana jasa nu ngaran inung bapa. Bener? Ibu baju aralus buah kolot mah sapotong teu bedag, bapak tua ngarareunah buah kolot mah beas keur mahal kieu buat teu kabeuli. Iraha kolot bebeja ka anak tara, tapi iraha anak teu bebeja ka susah ka kolot meneng, Pak. Kolot boga hutang ka anak ngomongna kumaha nyai hampura macan bisa mulangkeun, anak boga hutang ka kolot unggal pangih kumaha mamah bebaskeun, ngaraku dia. Paingan hirup kurang hirup teuneut paeh teh hos ka handap teu akaran kalau teu sirungan ibadah hampa jeung hampa husu leungit tahajud mumul maca Quran jadi hoream. Bisa jadi Pak aya dosa ka inung bapa anu kolot encan ridho nepi ka detik ayeuna. Aduh, dibawakan bab gitu mah rai geuneuk rai pias sararea ge. Matak abdi mah jujur dina hate Pak, iwati dua inung bapa jeung guru. Matak diparentah ku guru nya hampurannya lamun curhat. Kade cenah maneh teh ayeuna teh viral, terus kumaha cing teh bah? Nanaonan viral gitu. Cing teh urang ku batur disanjung dipuja-puja nah ari ku guru urang nanaonan viral. Nya jeung teh nya rumaos jeung teh hapunten kade cenah ulah nepi ka jumawa ulah nepi ka sombong. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ternyata bener Pak hirup Pak, setiap waktu aya jalmana, setiap jalma aya Pak Camat. Ayeuna kerja di camat antosan geus pensiun nya Pak, berarti ayeuna Pak Camat teh keur waktu jadi camat, geus eureun jadi camat nah hadeup anger wibawa jiga camat moal engke mah emang disebutna ge mang. Ayeuna pan bapak camat engke mah jadi aduh pamantan genok kana hate teu ngeunah aduh. Bapak TNI ayeuna pan bapak TNI engke mah pensiunan TNI bapak mantan TNI. Batak eueuh nu ngaran mantan kiai nya. Batak geus lah jadi ustad lah ngeunah. Sok sing hade ka indung sing hade ka bapak mungpang indung keur aya ayeuna nyieun kalakuan anu hade teh urang ngeunah-ngeunah gedong sigrong buah kolot mau usum hujan nyak celakan eueuh nu ngomeankeun. Nu terakhir dosa nu pang badag-badag nanti anak ka kolot naon cicing nalika indung hiji boga budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji nu 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sejarah. Bener Pak? Kusakitu berarti urang teh kurang jeung kurang. Indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji. Budak 7 ngariung hayang miara indung hiji can aya sejarah. Nu paling parah burudak ngariung hareupeun indung bapana beletuk dipingpin ku lanceukna, "Ma, Pak, mung bang ma aya wayahna warisan teh bagikeun ayeuna." Ta eta doraka nu pangbadagna teh. Moal aya jelema nu salamet hirupna lantaran barang penta warisan kanu jadi kolotna. Geuning dibikeun warisan kolot lain ridho ngan sieun anak papaseaan. Lamun warisan geus dibagikeun imah geus dicokot ku si bungsu, tanah geus dicokot ku si cikal, hampura indung deuk cicing di mana? Cicing di imahna di jerona aya si bungsu jeung pamajikanana bari kolot loba kasih geungan sabab geus kolot mah sare rada kaganggu saeutik teu tibra deui. Lamun cek urang letah urang mah pan gurih, cek kolot mah pangset Pak. Lamun cek urang seblak teh ngeunah, cek kolot mah lada Pak. Geus beda kadaharan. Matak pang dosa-dosana cicing ulah kasaliniran. Pang dosa-dosana lamun anak ngariung ka kolot boga beban bet minta warisan bari kolot ngeur aya. Demi Allah moal aya jelema nu beunghar ku warisan. Banungan bisa percaya sok. Kolot geus eueuh sawah itu dijual, sawah ieu dijual teu barokah Pak. Sabab menang maksa kanu jadi kolotna. Aduh, akhirna kolotna teh geuning. Ujang bisi maneh kaganggu ku emak da mama peuting-peuting loba batuk.
loba nyaring bisi maneh kaganggu pangyieunkeun we imah-imah di kampung 4 meter pasagi bae jika kanang hayam ge mamarido saking kunaon hate ngajerit era ku anak panggorora-kadora-kana anak lamun indung geus mu nganyang ka anak mak nah teu nganyang ka si neng era ujang mak marumasa jelema sangsara mak marumasa suku oge sakitu kieu beri roromeheun hari tak pernah cicing di tempatna digenggeureurkeun era matak anak mah tong saban geureuh kanu jadi kolot antep sakahayangna engke mah geus eueuh bakal sono tak kana kalakuan anak kolot teh Pak urang sok loba nyare ke kolot teh mama lamun ka bumi teh sampean teh bersihan heula hampura Pak antep sakahayangna naha urang neneangan wali Allah geus kapanggih acan bapak milarian wali Allah atas kapenak jeung wali Allah eta nu aya di imah bapak wali Allah mah Pak indung jeung bapak malaikat tak bersayap jeung malaikat urang teu panggih jeung malaikat urang teu apal tapi hiji nu kudu wawuh malaikat tak bersayap anu mawa Rahman Rahimna Allah ka anak urang ka diri urang adalah indung bapak urang ieu malaikat di dunia utusan Allah teh indung jeung bapak neneangan wali Allah kalieur-lieur keun we engke ge muncul iya wali Allah nu sabenerna mah tah indung jeung bapak urang kahartos rupina ulah nepi kamelaan batur poho ka kolot lur ngewa kuduna urang teh bebela kanu jadi kolot matak abdi mah nya ningal gitu sepuh mun tuang di restoran meuli sate 20 tara dituang kabeh geuning Pak disesakeun 10 siki aya abdi sok bawel cinta kanggo saha Bu pun anak teu ngiring simpulkeun lapar indung mikiran lapar anak mikiran lapar kolot hiji tah ini geuning seserahan mawa kantong gede teuing keur naon teh PTNI nu puguna mah sate teh didahar bebeskeun kana kantong bolu teh ditahar lelepkeun kana kantong cau teh dituang bebeskeun kana kantong ibu kanggo saha pun anak lapar dirina mikiran lapar anak aya teh anak nu kitu ka kolot eueuh mata kuring mah hampura adani moal tuang di dia inget ka kolot deuk dibawa keur kolot moal dibawa besi ditawaran dahar jeung itu jeung ieu moal lapar kuring kudu mikiran lapar kolot sieun engke ditanya jang mana geus baliknya geus dahar parantos di mana heuh cing teh dilanceuk di adani teh anu merah hayam pelung cek abdi teh jeung naon jang heuh kitu cing teh mah ngaran hajat mah loba deungeuna kumaha lamun kieu cek indung urang nepi ka tega maneh teu mawa dosa Pak matak moal deuk digemol deuk dibawa keur kolot urang ai kamari cenah maneh mawaranginang ti mana ti Tasikota ari mah ganas ti Subang ai Boronong Majalaya ari Wajid Cililin ai Dodol ti Garut ta ari Cipatujah lauk laut cikan engkarek ditempo dina dus lamun aya berarti cirina Cipatujah adalah lauk laut lamun eueuh ngabarohong teh hirup sabab dina hate kuring mah demi Allah Pak nu nyantel dina diri indung bapak jeung guru selesai asli mah abdi asli ngan dua-duana indung bapak jeung guru selesai ada urang mah jelema bodoh Pak teu bisa naon-naon lamun tanpa dituduhkeun ku guru leres Kang matak abdi mah kahiji dimodalan ku indung bapak kadua dituduhkeun ku guru matak dina hate teh geus we eta duaan indung bapak jeung guru selesai persetan batur dek ngomongkeun urang persetan batur dek ngahina urang persetan batur dek ngaledek urang hareupeun indung bapa mah keukeuh ka mana kasep nya cing teh bade pangaosan emak matak ibu dek nyebut bagung dek nyebut gelo dek nyebut jiga monyet dek nyebut jiga naon terserah ibu boga jasa naon ibu ka kuring juga hina indung kuring nu nyakolakeun kuring nu ngadidik kuring teu pernah ngahina anakna mata kuring sapanjang cek indung kuring disebut kasep persetan batur nyebut nu gelo ge kumaha sia we nah teuing disebut nu gelo kuno edan mah teu masalah pana teh leres apa heup sakitu nu kapihatur astagfirullah resep keneh ieu nu cara mana ge urangnya kumaha urang we yo geus hampir jam 4 atau sakitu ge alhamdulillah mudah-mudahan we engke kajodokeun deui urang ditepungkeun ku Allah
kalayan tepung pinuh ku rahmatna, kalayan tepung pinuh ku pituduhna, kalayan tepung pinuh ku hidayahna. Hapunten Bapak jeung Ibu kasadayana tina kalemahan, tina kakurangan, tina kabodohan kuring. Lamun diantara urang di dieu jalma palinter maka kuring nu pangbodona, lamun diantara urang jalma hebat maka kuring nu lemahna, lamun diantara urang jalma nu cerdas maka kuring nu pangburu nunggulna. Hapunten sabudaya kalepatan sareng kakirangan, bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana, taralun anu kasuhun wening galih nu dipamberi hampura anu kateda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalametan lawang nakabagjaan, kembang sinetik senebaran sari, tutup lawang sigotaka. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.